si hade urang teh bakal almarhum kuari mah karak nyebutan batur bae engke mah sarua urang ye. Nah nu mantak kulantaran teu nyaho iraha datangna maot, hati-hatilah. Jadikeun pae eta sebagai nasihat abeh urang selalu inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun inget ka Allah berarti ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan laranganan. Salila ieu kan urang ieu poho hartina poho teh ngurusan awak bae ai roh teu sedengkeun roh kaluar awak urang mah nu diurusan ku urang nu kuari dahar nginum mandi pakeada geus teu meunang jore saeutik teu meunang kotor saeutik malah boga hadam marah ka hadamna ge. Iya, istri kanan aya dua, emang jalan kereta. Bicareka, teu meunang salah saeutik. Sendal teu meunang kotor, sapatu teu meunang teu herang. Dimumule ku urang awak urang, mandina, caina kudu bagus, sabunna ge beuh, geus embungeun make capluk. Embung. Bangsa capluk, bangsa kamai geus embung. Hayang makena sabun colek we. Geus teu hadaekeun aya nu hebat-hebat bae ngaranna ngurusan awak isuk pageto paeh dikubur jadi makanan cacing, jadi makanan bilatung anu bakal menghadap ke Allah roh, tapi urang roh teu pernah diurus ku urang. Kuari carana perbandingkeun urang minum kopi karasa kopi sehat berarti kan ngadahar urang ayeuna naon gitu kacang rasa kacang sehat dahar jeung semur amis terus sehat karena sata awak teh sehat ngeunaheun awak sehat sare jeung sabaraha bae jadi wow komo di mobil mah asal naik we ka mobil hajureut bae aya jelema lagi kuari atuh eta sehat berarti. Lamun teu sehat teh sehat para raid kabeh ge. Dibere jeruk sakitu amisna pahit, dibere salak sakitu amisna pahit, roti pahit, eta gering. Kulantaran awak sehat segala rupa ge geunah bae, awak mah babari. Nah kuari hayang nyaho roh urang sehat apa henteu? Coba ku urang maca Quran. Lamun maca Quran urang bisa sajuz, 2 juz, 3 juz, normal berarti. Normal bener normal dah nyawan ibu dah ayo ngomong nama atuh asal maca Quran hajuh ayo a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya udah rohna ye kudu diinfus ye geus beres geus beres maca sholawat 4444 atau 444 diberi 44 bae jadi diberi 44 geus teu kuat 11 mantep salat 11 teu kudu make tasbih 11 batu teu kudu make leungeun 11 ieu mah tasbih dikongkorongkeun aya maca sholawat 11 atuh teu kudu make tasbih 11 bae make ieu bae atuh ibadah aya tasbih geus dikikir bae asal aya jelema bae. Wah, hampir ke baduk ku tasbih jelema. 11. Aya ge maca tasbih pada loba tah. Karak bawa tasbih. Maksa 11 teu kudu. 11 ge teu kuat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min taqdina. Allahumma sholli sholatan ieu udah kayu teu kadenge sorana ka mana 11 ge dibere 3 ge basa kumaha kulentuk eta berarti roh teh roh gering hayang nyaho awak gering jeung henteu makanan. Lamun makanan rasana asli kalapa rasa kalapa, salak rasa salak, jeruk rasa jeruk, urang sehat berarti ya. Sebab lamun teh sehat mah diberesi mbak nu geulis ge
ngan didelekeun doang ge atuh kawin jeung anu ngora tapi teu sehat aduh kieu doang cek simbak kesel aing teu sehat orenganan nah ieu awak kuari ge mun hayangnya roh urang sehat apa henteu na hayangnya coba urang teh aing hayang zikir coba malam ieu hayang nyawa sabaraha yeuk bisana ieu jago kuat 1000 bae berarti sehat baca la ilaha illallah 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 200 ge geus lain dedelan lain deui asana ada kunang-kunang tah eta berarti roh teu sehat baca Quran teu beuki roh teu beukieun baca Quran teu sehat maca sholawat teu beuki teu sehat berarti dicoba kurang awak coba sia maca sholawat cak kiai teh cenah 444 lah duh loba teuing cek cenah tuh 44 atuh 44 loba teuing cek cenah teh 4 atuh 4 biasa loba teuing teh sih mah gering atuh 4 teh kuat 4 atuh gering lah ieu jang nguji diri urang cek Imam Ghazali awak tes kurang ku makanan ternyata sesuai rasana sehat kitu keleh makanan-makanan ruh Quran, zikir, sholawat, tasbih, tahlil dan lain-lain sebagainya. Nah lamun urang masih kena beuki berarti sehat nah kurang direnungkeun awak toh sih maca Quran jatuh beuki sia mah sholawat jatuh beuki tapi lamun dahar ngaleuwihan di batur batur masa piring sampean 3 piring tapi maca sholawat zikir tilok beuki sia awak asana ye asana sia awak paeh kana neraka sia bayangkeun ku urang neraka wa quduhan nas wal hijarah sedengkeun neraka teh suluhna teh manusia jeung batu buas sia bakal jadi suluh neraka sia coba roh coba nonton TV main bola betah SMS-an betah asana bener siapa calon neraka awak ya asana siapa calon neraka asana bulak balik tak ku urang antara makanan roh jeung makanan jasad coba beukian ka mana lamun urang masih keneh beuki kana awak kana makanan beuki kana ibadah makanan zikir dan sabar berarti saimbang ari wali bawali makanan-makanan geus tepati jalama geus kana roh bae geus terus-terusan maca Quran eureun maca Quran tasbih eureun maca tasbih zikir sholawat nya nama kulantaran sibuk tah roh teh sibuk pohoan lamun lain heula mah oh ja aya makanan dengan dahar teu haja-hajakeun pan ieu mah isu keneh bae geus wuduk ieu nu dihareupeun kula ieu wuduk ngan mah ke jam 10 dahar tadi mah lain jam 10 dahar jam 1 jam 2 makan siang engke jam 5 makan sore penting makan malam atuh beak ku dahar terus atuh mantak atuh wajar HSDI Masya Allah orang mah terlalu ngurusan awak makan minum dahar dan lain-lain karena mandi sare roh tepati diurus padahal awak urang mah ketika roh keluar dikubur jadi cacing jadi bilatung selesai roh urang nu bakal tanggung jawab naik ka langit kahiji kadua katilu kaopat sanggupeun teu roh urang naik sampai ka Sidratul Muntaha ketika bagus sampai ketika teu bagus roh urang di langit kahiji geus teu meunang asup tafakuran gerage ketika urang maot ayeuna isuk aing mun paeh pikumaha ulah diungka diengke ulah kabongbroy ku urusan karamean dunia urang kabongbroy ku karamean dunia nyaho-nyaho dek bae paeh nah iyalah sakumaha tadi keur meujeuhna hura-hura di jero malakal maut datang nah iyalah
jang sakadar iktibar bahwa paeh tepas ini buah peting buah berang buah kersehat buah kergering mangpang mengpenglah sakumaha nu diucapkan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin alep faedah alep manfaat alep keuntungan 5 memeh datang nu 5 hiji syababaka qabla haromika keur ngora ulah nungguan kolot mungpeung keur ngora buating umur teu datang ka kolot mungpeung keur ngora ye lah aing mau ngora keneh ieu mau ka ngaji cenah teh ke geus kolot ke wow ngora teu bagus ibadah banyak ka masjid deui eta kan pagawean nu ngora teh kos kararitu tah ulah sampikeun ka kos kitu sugih memeh fakir sing hade urang keur sugih teh keur serba aya pakelah ibadah ulah nungguan keur fakir